pasar para bakti dulur. Barudak tatangga aing tikeun cara rengo nyebutna naon karah arek jadi panganten kakalayawan wae. Ai barudak arek ngadenge bae kana cacahan kolot baheula mah. Aing mah bala langkar. Pannya ngaran-ngaran geus urusan jeung kolot baheula mah rada ripuh budak. Pokna naon cenah? Ari rek jadi panganten mah entong kieu. Ari rek jadi panganten mah entong kitu. Ari geus aing arek gawe naon bae atuh. Sedangkan aing mah asa ku gara retek teuing lamun ngaran-ngaran teh nyabak setang motor karek sapoe ge. Tuh pan barudak aing teh meniting geus kahujanan deui bae. Rujitnya sangkilang mah ku kasianan teh kahujanan. Ai sama menang lagi di gedua damal sampeanan teh geus cileuk ka kidung, cileuk ka wetan, kaler jeung kulon. Kunaon atuh cenah meureunan mamah muda? Pan eta kitu sok rada poek di kaler mah teu hayang neangkeun ka kaler. Ai pek teh salah barudak anger be aing kahujanan. Wahadena be teu lilarot we nya atuh aing buru-buru be ngagidig deui bae. Arek ka mana di meureunan mamah muda menitikeun paciweul jasa. Sesuaikeun be aing mah jeung judul budak. Ngagidigna mamah muda orang Sunda teh arek balanja sembako. Pikeun naon cenah meureunan mah anu pasti mah lain keur kawinnya. Sabab ari mamah muda orang Sunda mah ari kawinna mah moal pake belanjaan sembako. Heueuh pan sok paribasa teuing nya ari kawin mah nyieun anak cenah budak. Sedangkan nyieun teh teu perlu pake minyak jeung tarigu. Ngomong naon gitu budak ini mamah muda orang Sunda teh. Tah basi ting sarara poknya naha cenah meureunan mamah muda orang Sunda balanja sembakona geus lain tempat deui bae. Pancek aing oge budak ka mana we aing mah nya iraku teuing atuh budak aing kudu nyieun konten teh di aceng deui mah mantakeun buararosan jadi mararaneh ge. Lainnya ngomong-ngomong aya nu ararosok yeuh balanja di toko para bakti ieu teh budak absen coba. Ke heula arek jadi jelema da teu eling heula. Atuh etaeun mah hujannya, etaeun mah mumuka kulkas. Bari jeung nu dibeli teh nu haseum-haseum. Sabodo teuing aing rada nyerengit. Teu lila meureunnya barudak di araritungan be. Lajuna ka mana deui meureunan mamah muda? Balik atuh geus badagna alisna. Ayo arwi.